Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehe amat ispetingnya mah nu ngajawab salam na kencang didoakeun ku kula sing loba duitna, nu teu ngajawab salam didoakeun sing loba kreditanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillahi alhamdulillah. Wa billahi wa bihaqqillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Al-Imamil Kamil fid dunya wad din wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirin ummahatil mu'minin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu li abdin bil afwi illa izzah wa ma tawadu al abdulillah illa rafa'ahullah. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa qala sa'ir ta'ala bainal il mazainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi wa kun mustafidakul la yaumin ziyadatan minal ilmi wasbafi buhuril fawaidi. Ilahi anta maqsidi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa lihatihil jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal. Para suyukhun al-kurama, para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim. Nu pertama kusim kiring dipi hormat, mudah-mudahan urang doakeun para alimil ulama sadaya sing ditampi kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala, sing jembarkeun dina rizkina, ditebihkeun tina sagala pancabahya dunia sidaran akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili, Bapak Babinmas, Babinsa jikalau ada, nukusim kuring dipi hormat,
Urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang di nararaga ngemban amanah masyarakat. Hakikat amanah ti Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur iman aman uman amin tata tentrem kertora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketua Panitia Pelaksana Halal Bihalal beserta sadaya anggota, para pemuda, para pamudi, warga masyarakat Kampung Pagenggang Pasir anu dina wengi ayeuna ngalaksanakeun ieu acara anu kusim gering dipihormat. Urang doakeun mudah-mudahan para pemuda pamudi urang sadaya jadi generasi harapan bangsa dan agama anu bisa ngebanggakeun kedua orang tua, bisa ngabajukeun daerah. Nah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadaya jamaah nu parantos hadir dina wengi ayeuna sanaos barijeng katingali geus rada loy-loyan malum geus penting tunduh wajar anu kusim geuring dipihormat. Mudah-mudahan urang saneun hadir di tempat sing kenging rahmat Allah oge magfirah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin sadayana rahimakumullah wa hadakumullah. Ari kangaranan pangajian mah di mamana ge telok diangkeun ti heula ieu. Telok aya ceramah diingkeun ti heula. Kabeh ge paneuri ngaji mah. Naon maksudna diingkeun paneuri supaya ulah kebal-kebal. Bagus tunduh urang nage jeung ngaji mah ngaji mah teu kebal ieu ngaji eta teu neangan ilmu eta teu kebal ngeun saukur nungguan memeh diajikeun urang kudu daek raji memeh majhul keur maklum ngaras teu maklum mah geus majhul mah geus teu kudu. Ari ngaji jelemana aya, ari diajikeun jelemana teu aya. Jadi ngaji mah teu kebal ngeun saukur saumur hirup minal mahdi ilal lahdi. Ngaran geus teu hirup mah geus paeh, geus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wayahna ulah wasiat ulah kokoyongkongan ka majelis taklim. Geus lain wancina kajen 1000 kaduhung kajen 1000 sedih urang keur di alam dunia telok ngaji keur hirup telok ngaji tetep engke mah urang moal diijinan kokoyongkongan ka majelis taklim mah nyorang alaman paeh can teu can nya engke mah geus ngalaman maot mah yeuh tanyakeun ta Kiai Rentul kabeh ge eta nu paeh bakal demo ka Allah bakal protes ka Allah. Gusti hirupkeun deui kami wayahna teu diijinan satahun sabulan teu diijinan sabulan saminggu teu diijinan saminggu atuh sapoe ge ulah keneh bae atuh sejam ge ulah keneh bae atuh samenit ge ulah keneh bae sadetik neuk nyinaon sia neuk ibadah ka Allah da kami keur hirup telok ibadah cik Allah no moal diijinan yakin mangke bakal ngalaman anu sok ibadah ge geus maot maka duhung teu loba ibadahna komo anu telok ibadah mantak mengpeng urang can diajikeun gerang ngararaji hadirin sabab lamun teu ngaji eta urang teu bisa memilah dan memilih mana anu leuwih penting jeung mana anu teu pati penting mah doang penting ayeuna urang halal bihalal siling halalkeun siling
hampurakeun masih kene ngabadeg eta menta hampura menta halal tapi darah rusun mak aya keneh di bulan itu mah turun tas salat sunnah lain gera balik ka imah eta grup ibu-ibu kalah nyalimpangkeun samping ngana sajadah jeung mukena kana tak-tak ngeleuyeur ka unggal imah tatangga door to door kabeh disaba assalamualaikum hampura teh lahir batin nu karaos nu teu karaos ucapan maupun padamelan hampura ti luhur sausap rambut di handap sausap dampal kabeh tatangga disayap salaki mah di imah ngah-ngah mak dengekeun mah salaki mah di imah ngah-ngah lain gera balik eta nyeta ka imah kala kamenta hampura ka unggal tatangga salaki di imah neuk dahar kejo tiis daging hasem can dihandetkeun kopi cai panas kumane mangal layap balik ka imah jam 11 wanci tangange mojeuna loba juri salakina kasurupan di mana beungeut dia cik pamajikanana ngomong kieu mantageh ka eta hirup kudu daekan ngaji doang kami mah daekan ngaji ieu geus menta hampura kami maka tatangga lunas kabehan cik salakina lunas beungeut dia hejo ka aing mah dia can menta hampura kumaha cik pamajikanana teh iheu nyah ka poho hedenge kendak ka salaki poho ai ka batur disayap kabeh ka salaki mah poho sakalian menta hampura doang numpung teh kumaha ngomongna hampura burungnya coba dengekeun kurang pagenggang make burung hampura burungnya bisi kami boga dosa nyamake burung nyamake bisi mak eta make bisi ai ka batur lahir batin karaos teu karaos ai ka salaki bisi jeung salaki mah sagulung sagalang beurang peuting seolah-olah kumaneh doang teu boga dosa ngomongna bisi unggal poe salaki mabok pejus kumaneh ngomong-ngomong bisi untung salaki cara pamajikan lasun cik salaki ngomong kieu jalanan ieu mah diampura di aku ngai ulah sakali-kali dia aku ngai tampiling di aku ngai lajuna poean lembaran siling ancam mah kedepankan heulakeun anu kudu diheulakeun memeh ka batur menta hampura heula ka salaki jeung batur mah jarang pase jarang ngaleleng benar tapi kasalaki mulai tanggal 15 Ramadan beta bibir dong aya soronoyan heuy ngolek ku uyah cik salakina aya kolek tas sayur dah kolek ai kitu dia nonton mikir make uyah kumaneh nu teu mikir kunaon kitu geus tanggal sabaraha ieu lajuna kenaon dia urusan nanyakeun tanggal geus kunut keur penting geus Allahumma hdini laju atuh mikir kumaneh batur mah geus meuli abaya geus meuli simer ari kami can aya sora can beja haliwu ka salaki mah dengekeun mah nya lamun mah bingung can ka meuli pakaian ya komo-komo salaki kudu ngomong mah ngeun kami mah telok loba omong bae repeh be pelenyun nguduknya ka padahal malin kongan eta urang ngudud lain kongan kok bari ngerokok SS ieu lain kongan nah ngeun miceunan beban hate ploh ka mana aing jar duit yakin anak jeung pamajikan bakal demo sarua salaki ge bingung
urang teh loba dosa ka batur saimah heulakeun mentah hampura kasalaki mah dengekeun ieu pada urang nabe kulaku karunya nabe. Ja antara ibu-ibu urang dia jeung ibu kula sarua pada bikang. Ku karunya-karunyana mah kajeun mah dihampura ku salemur, dihampura ku sadesa, dihampura ku sanagara, tapi ku salaki teu dihampura ulah ngarepkeun menang ridho Allah Subhanahu. Kadenge teh geus sasalaman teu can ka salaki kamari. Kumaha ngomongna? Hampura bisi boga dos. Kula nitip ieu lebaran ulah sok maaf-maafan nya, pamali, maaf beneran. Ieu mah maaf-maafan menang 3 poe geus basbis deui. Kumat maning. Heuy. Ulah maaf-maafan tapi maaf beneran. Menta hampura sabenerna ceuri ka salaki. Ieu mah aya ceuri ka salaki teu gabeulikeun baju. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Halal bihalal mah eta ayana di Indonesia tradisi di urang biasana diayakeunna mantas lebaran mantas puasa Ramadan can pernah ngadenge kula nu halal bihalal bulan Sapar. Kunaon sababna mah eta halal bihalal sok tas bulan Ramadan. Sabab dosa eta aya 2. Aya dosa hakullah, aya dosa hakul adami. Aya dosa anu hubungan ka Allah, aya dosa anu hubungan jeung papada manusia. Dosa anu hubungan ka Allah geus dihampura ku Allah kusabab ya urang ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan mah cikang jeung Nabi man koma Ramadana imanan wahtisaban gupiralau mata qadama min dambi. Sahabat jalma nu nangtung dina bulan Ramadan. Nangtung naon? Nangtung ngabajer si jalan. Maksudna mah ibadah dina bulan suci Ramadan. Ibadahna atas dasar imanan. Dengan motif keimanan ke Allah Subhanahu. Sabab mah eta puasa, ya puasa pada urang nabae. Eta loba keneh kolot nu teu kuat, loba budak leutik anu kuat. Kadang-kadang aki-aki mah teu puasa, kolot mah teu puasa, budak leutik mah puasa. Naon eta teu kuat? Lain teu kuat fisik, lain teu kuat tanaga, tapi teu kuat iman. Loba jelema anu teu puasa. Di mana kanyahoanana anakna meuli sarimi ka warung. Cik tukang warung teh jang saneng meuli sarimi wan cikuari berang-berang jang bapak pan budak leutik mah telok ngabohong. Bahkan pernah di hadapan Imam Simkuring para kiai eta aya bapak-bapak nyarekanan anak na keur ngenyotan es bulan Ramadan. Aya kula hayang kalem beureun eta bapana. Cik bapana cek isin cenah bulan Ramadan ngenyotan es bae. Cik anakna kumaha bapak kita di tas ngopi kanyawan gelajuna insyaallah. Jadi iman dasar keimanan. Sabab lamun iman teu kuat hadirin eta popongkol masa di beuteung kebo rekenyang bae ka panggul ka bawa tirorah padahal nanya ka pasir bawaan popongkol ka bawa giliran datang waktu salat waktu dohor leungeun eueuh bebanan eueuh barang bawaan sugan kaangkat leungeun takbiratul ihram henteu kan kunaon eta ku teu kuat iman. Puasa dina bulan Ramadan dengan dasar keimanan wahtisaban jeung ngarepkeun ganjaran ti Allah Subhanahu. Sabab puasa mama salah satu gambaran keikhlasan urang ibadah ke Allah. Sabab urang dina salatnya sok lillahi ta'ala. Ieu puasa mah teu bisa pakai sombong, teu bisa pakai ria, teu bisa pakai kahayang kalem ku papada. Kunaon sababna? Teu kanyahoan gerakna. Beda jeung salat, beda jeung sedekah, kadeleuan ku batur. Ruku kadeuleu, sujud kadeuleu, mikeun amplop kadeuleu. Tapi puasa ngeun urang jeung Allah anu terang. Makanya urang ulah sok goreng sangka mah.
bisa jelema bibirna beus bae sia eta mah telok puasa meureun bisi mangacah bae sia eta atuh kepada bibirna beus bae atawa bibirna garing sia eta mah puasa bae sariawan buah mah ya puasa mah ngeun Allah anu uninga jeung urang mantak lamun lain dasar urang minta ganjaran ti Allah mengharap ganjaran ti Allah atuh naon jadoang budak leutik baheula kula ge ngalaman keur leutik keneh ngojai di walungan Mbak budak leutik ieu bari teu lempan minum cai cik urang jor teh jauh nu nyahoan teu kadeuleu he pan eta nu ngawajibkeun puasana ge lain jelema tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mantak aya kolot lempang kaleuweung datang kaleuweung ngalah kacapi dihuapkeun ku kumanehna jauh sasah ieu barang culak cilok dihuapkeun barang keur ngosom sungutna tatanggana ngaliwat cik tatanggana keur ninaon abah kunaon bah teu bisa ngomong sungutna ngosom buka capi di dunia kene geus kawalat. Jadi imanan wahdi sabar karena iman jeung ngarepkeun ganjaran ti Allah maka sakabeh dosana anu geus kaliwat dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala salian ti dosa gede anu kudu ngawajibkeun dikodok maka dosa leutik mah kulantaran urang ibadah dina bulan suci Ramadan eta geus dihampura geus murah hubungan jeung Allah sabab Ramadan eta pan bahasa urang nama ngaduruk. What is the meaning ngaduruk? Naon eta ngaduruk eta meulem. Jadi meulem naon? Meulem dosa. Mantak ieu ket trojol beta ngaliji Sawal lebaran. Aya nu kabeh dosana kaduruk eta marenghek. Aya anu tungtah. Naon tungtah? Tutung tapi atah. Di luarna mah tutung jerona atah aya anu teterak-terak acan didurukna mak nu kumaha anu sampikeun dosana diduruk kabeh ku Allah anu puasana lain ngeun ukur nahan haus jeung lapar lain nahan syahwat bae tapi sakabeh anggota badanna ge ilu puasa ari urang mah pan puasana puasa awam ngeun ukur hayang nginum hayang dahar hayang kikituan ditahan salian tidinya manusia jen mah teu ditah sungut ngagoblok bae ngomongkeun tatangga beak salaki di diomongkeun salaki aing mah cenah teu doang salaki dia atuh mah ti ku sarua dicandung ge henteu mah aing mah cenah boga salaki gede kanyut doang untung aya kanyutan oge kunaon kitu dia mah panggil aing manggus beli baju nya heuh teu aing manggus aing betul can aya beja-bejaan kan da Allah mah eta puasa bari ngomongkeun batur menang ganjaran teu mah menang ganjaran teu ngeun hausna doang kampin saimin laisa min siamil juwatu loba kabli taksir ngalayah nu puasa mah ngeun hanjakal teu aya naon tina puasana ngeun ukur haus jeung lapar doang kiwirna teu dijaga nu kitu mah doang na tungtah eta kaduru kabeh dosana mata teu dijaga mantak ka ibu-ibu terutama kula meunang laporan ti padagang sayur Kiai kula mah cenah sok karerok eta bulan puasa kunang gitu cik kiai cenah mata urang kudu dijaga jeli urang kudu dijaga sungut urang kudu dijaga kula meuneuh ngajaga kumaha takanan eta ibu-ibu meuli sayuran isuk-isuk laju kunaon puguh teu make tiung mah cenah eta kadang-kadang teu make kutang-kutang acan tuh make daster teu make kutang ngagula amreng kadeuleupan ku mata kula cenah kumaha eta atuh jeur teh ai kadeuleu mah milik dia kitu atuh ngaranna kadeuleu ieu unsurna teu ngahaja kadeuleu lain didem deuleu lain kadeuleu gitu ngan ulah kebal-kebal kadeuleu ieu teu naon sia ganjaran abi aya bae asal kadeuleu ngan dia mah meureun geus kadeuleu doang nah
didalakeun. Heuh cenah. Nah, bo dengekeun kula nya. Emak bulan Ramadan teu nutupan aurat. Geus katiga itu katingali ku lalaki, eta nu ningalina bogoheun. Resepeun nu ningalina teu meunang ganjaran. Emak oge teu meunang teu meunang ganjaran. Aya di nusuk piruwedeun eta mun urang ceramah ka kampung-kampung. Ngangsong-ngangsong anak hayang dijampean ku kiai. Bogoh kula mah anu geus gala mah ieu diangsongkeun bari disusuan teh ku indungna. Kiai jangan papadang hati bang jampekan anak kula bari disusuan bari nu nyusuan nang ora keneh teh cik kula kumaha ngajampean ieu mah salpok insyaallah teu boga rarasaan eta dararian dosa jeung Allah insyaallah dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mantak Idul Fitri kembali kepada kesucian. Keur bulan Ramadan mah ieu nafsu urang teu aya sponsoran hadirin. Kunaon sababna? Nusuk nyeponsoran nafsu urang pan jurig. Eta jurig cik dina kitab tanggal 1 malaman Ramadan ku Allah ditalian ku malaikat. Malaikat jurig di unggal lorah talianan tewak. Kabeh eta jurig di unggal lorah ditalian. Dah, geus ditalian cik malaikat ka manakeun ya pangeran? Alung-alungkeun ka laut. Dialung-alungkeun ka laut. Engke tanggal 1 Syawal ieu jurig lepas talina bebas deui. Mantak wajar lamun memeh puasa loba nu ka laut, mantas puasa loba nu ka laut. Eta horeng nganterkeun bapak kolot mah eta urang pan kuari manya masyaallah eta kana maksiat baheula mah memang nage eta ramena bulan puasa kajunet eta ngeun ukur bulan Ramadan eta neuk-neuk bini kalau eta tas lebaran doang kuari mah memeh lebaran saminggu kene geus abring-abringan pan geus beak bagedur karang seke karang bolong sawarna karang nawing beak di Sabah tatalanya neuk puasa hartina mah tatalanya nama doang nu heueuh tarawehna mengenai 2 peuting dirinya mah leungit tanpa lebih hilang tanpa karana les beh ngolol deui malaman lebaran deuk ngeriuk nah eta kalibet tadi mana ge nya keur malaman kahiji mah saminggu beda taraweh eta masjid demi alis teu muat kieu ge neuk kaliwat gararati tapi tidinya mah nyangeun ukur imam jeung Bilal ngolol deui malaman lebaran keur memeh puasa mah doang nu nya menipih ni ka mamana meang mirasa dahar cenah kitu babacakan di mamana doang eta kudah sakali bakal sebuh sabulaneun hajar taing aya ninggalkeun salat mah lajung ke geus ieu bulan Syawal ka kuari ge kula mah pan sok nongkrong di polotot eta masyaallah jalan meuni macet mah horenganan tanggal 1 eta jurig di talian dianterkeun ku anak buahna ka laut pas bebas dijemput deui ku urang diteangkeun deui pan cenah sok aya cenah kiai ge di laut lebaran lain deui kiai mah ka laut eta lain neuk neangkeun jurig neuk ngahalang bisi jurig ilu jeung masyarakatna ya mata kula aneh lamun Ki Haji Sanan aya di laut Haji Nawawi aya di laut ulah aneh eta mah neuk maret jurig bisi ilu kalebur atau pan kiai mah beda kiai mah tiung lagi cucing lagi dia hareup tuh entak beda di laut ge lain dia tujuanana nu eta mah ulah dicawan nu eta mah sarua kumaha sarua di Allah ge henteu hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina ya'lamun teu sarua teu nya jorteng kiai mah nah sababna lamun kiai di laut bahaya jasa di jurig ilu kabeh mantap ke kerok eta boga ieu samping ngakerokan Bah Haji sebenarnya mah kerok eta kami deuleu parawan nu bari denok semok montok nan teresep eta Masya Allah ngan barang deuleu kana samping isin teh gitu
jadi nama kalau besok ararisin pula di demo ku anak yang pamajikan cenah hayu sekali-kali ulah panatik teuing kami malain panatik aing mah isin eta datang kalau jelema wararauh bae aing gilu sakalingan aing make kacamata hidung di jero mobil bae gitu karena isin mah kami geus benerna mangeun karunya ka anak. Ya Allah. Ya, rea Idul Fitri kembali karena kasucian. Mantap eta iblis cenah ge bapak kolot jurig mah, iblis bapak kolot jurig. Poean lebaran puasa eta ngejerit maratan langit ngorcak maratan jagat. Tik anak buana aya naon, Bah? Sanu nganyerikeun ka Abah dihajar ku kami. Oh, wah cik jurig. Oh, nu nganyerikeun geuna aing bingung. Sabab dina poean lebaran ieu umat Nabi Muhammad dihampura dosana ku Allah Subhanahu. Mantak dari ya gerak tiangkeun kau ngalemur harewos ku dari ya gerak ka laut gitu, gerak pesta gitu, gerak ulin gitu. Sehingga orang pas tanggal hiji Syawal tadi nama geus bersih tina dosa, orang nambahan dosa deui naudzubillahi min. Mantak ieu generasi muda orang sadaya ngalaksanakeun acara model kieu alhamdulillah. Mak di dieu ge sarua meureun nya eta lamun geus tas salat asar be eta pamuda jeung pamudi di Malingping mah eta di Malingping mah ngabuburit dengekeun kulai eta si lalaki na ngabonceng awewena lain salaki lain ngabonceng bebene ader nungguan burit lelempangan burit cenah ngabubuh padahal teu pake lelempangan ke burit sorangannya tapi eta ader ditiangkeun pan bebenena dibonceng kana motor ninja teh naplok bade beureuh susu kana tongong ma eta si eta lelempangan ti beurang lain mahrom rerenengan eta ganjaran puasana aya tah eueuh mah laju indung bapa anu ngijinan ganjaran puasa na aya tah Allah ya urang major teuing bae lah ya cenah geus kaprah ku ari mah ulah sok ngakaprah-kaprah ngabener-bener kalakuan nu teu bener ya anak urang ku ari ngalaksanakeun kegiatan model kieu pan biasana ari kegiatan Ramadan mah tas asar masuk pangajian benar pan alhamdulillah anak urang pan teu ka mamananya lelempangan alhamdulillahirabbil alamin matak dukung ya acara pamuda ya pamuda jeung pamudi maganeng aing ngayakeun acara model kieu ti mana neuk menang duit heuh mak ieu acara make duit teh panggung make duit teh panggung eta kursi make duit teh kue make duit teh nu ceramah make duit teh make jelema nu ceramah mah maunya nu ceramah duit diuk bedi dia mak make duit sedangkan pamuda jeung pamudi boga duit di mana lamun lain tikolot mantak lamun pamuda ngalaksanakeun acara dukung kukolotnya dukung moralna dukung materialna mamawa proposal kau ngalimah jang sumbangan ulah karoret mana kosot sodakotun mimalin sodakoh mual mantak murangan kana har ulah ngagedekeun laga ari sedekah turun urang mapan update status mereka nikmatan mantak urang loba dosa ieu halal bihalal eta nganyerikeun ka papada urang mah teu karasa Kangjeng Nabi nyarios daria ulah nganyarikeun hate tatangga daria kusora kekenceng kerecek kekenceng daria Kangjeng Nabi mah toleransinya luar biasa ulah nganyarikeun tatangga kusora polahan urang mah lamun ngagoreng lauk tedek mere tatangga ulah make minyaknya dengekeun sabab lamun make minyak pan ngerecek nyawara bari jeung ka ambeuk seungit mun tedek mere kumaha kulub aya tedek mere mah mun nyayur sing loba caina kajeun bukurna saeutik jang naon jang mere tatangga mantak baheula yeuh tradisi kearifan lokal baheula mamanya sok siling antaran udah maghrib bener mah ulah ge ngalaman kene
eta siling hantaran nyen pabukaan mangan hiji tapi wanci buka aya 10 macam konon sababna engkenak maghrib di mah ieu assalamualaikum kami itu mawa pasung laju nu boga ti ditu bakwan dibales ku bakwan mau pasung tidak dibales ku buras di ditu nek buka mah loba bermacam-macam faedah nak kerja sama mah kitu sedekah mah ai kuari mapan masing-masing baik tatangga orang mah budak miskin anak yatim orang mah boga meuli boba anak orang meuli capcin diiwing-iwing mapai jalan kadele ku anak yatim hatena abong henteu kabeuli kaberkahan kadaharan leungit ku kitu bae ge mah kadang eta pan eta urang meuli boba telok mere ka tatangga mah kanak yatim telok mere hate budak yatim hate jalma miskin tengenaheun abongeun maka kaberkahan eta kadaharan kaberkahan eta minuman leungit hadirin mantak dicaritakeun dina kitab Taklimul Muta'alim aya hiji kolot anu boga anak masantren eta kolot makean naon ngaranna ilmu muncaman kalimat tasawuf padahal mah lain tasawuf begitu mah memang kudu dilakukeun manehna anti kadaharan pasar mah sehingga anakna di kamarna aya roti dihewaan ku nyari bapana sabab roti menang meuli di pasar kunaon sababna hewa kana kadaharan pasar sabab cenah loba mata orang-orang fakir miskin yatim anu neuleuk kana eta kadaharan teu mampu meuli hatena abongeun maka kaberkahan eta kadaharan leungit ari urang mah pan mah kuari mah bae mah nya meuli boba ge meuli 1 meter gelasna ge panjang tatangga mah teu dibere nyerieun haten kitu bae ge urang dosa urang meuli kadu di pasar lamun teu mere tatangga ulah diiwir-iwir mak meuli kadu ulah diiwir-iwir ieu mah hayang kadu ka manakeun asupkeun ka jero sempak Allah kumaha jadi Kangjeng Nabi mah sampaikan ngomong kitu ulang nyerikeun hate tatangga ku sora kerecek kekenceng dararia hadirin ya mantak urang bulan Ramadan lewat Idul Fitri kudu siling halalkeun kunaon urang kudu siling hampurakeun kunaon urang kudu akur hirup jeung papada sabab urang mah jelema mah teu bisa hirup sorangan benar teu bisa urang hirup nyaung-nyaung tengah hiji jeung sagala ge butuh bantuan babaturan pahit manis butuh tatang bener mak mahajat butuh bantuan tatangga teu mapahitan butuh bantuan tatangga teu butuh mantap kudu akur jeung papada ulah tanya nih mah jeung kurung kotok ya orang butuh bantuan mah kiai ya kiai eta kiai butuh nu bodoh teu mah butuh kiai butuh nu bodoh mantap kiai ge teu beunang gagedeun kanu bodoh sabab lamun eueuh nu bodoh eta kiai nganggur bener mak mantak lamun masyarakatna Badung masyarakatna wedel kiai mah kudu atoh kunaon sababna loba pagawean coba lamun masyarakatna bager nganggur oh pagahana eta masyarakat Bandung pagawean kiai ieu kula kuaripan penting ieu pangluhuran bah ieu kura pangluhuran lain gegedeun jadi sedekut panitia jadi luhur panggung nyajina kursi nyajangkung kula mah ieu kula pangluhuran ngan kula di luhur teu beunang gegedeun kunaon sababna kula butuh kanu dihandap kula ngablak-blak di dieu ceramah 2 jam tapi dihandap eueuh hiji-hiji acan cik urang pagengang eta kieu eta geus kebel edana cenah bener teh mah eta urang butuh mah dihandap butuh kanu di luhur benar nu penting mah nu dihandap mereka nikmatan kanu di luhur kula tumaninah pan nyarita jae nu ngadengekeun nu dihandap tumaninah ngadengekeun jae nu ngomongna selama saling memberi kenikmatan ulah sok siling cacat nu miskin ulah sok nyawad nu sugih
Ari nu sugih bager makan nu miskin sok mantuan ka nu sugih. Pejabat ulah sok nyawad rakyat. Ari eta mah rakyat mereka nikmatan ka pejabat. Rakyat teh kitu keneh bae. Ja urang ge ti penting hiji di luhur hiji di handap jeung salaki pamajikan. Ari saling mereka nikmatan baca sampai subuh anggeus. Bener tak? Atau siling bere kanikmatan jaya kula di luhur moal ngeunaheun mun eueuh nu dihandap aduh. Jadi urang ieu manta kudu akur sabab saling membutuhkan. Teu bisa eta urang gegedeun mak nu sugih beunang teu gegedeun moal tuluy sugihna lamun eueuh nu masakat sabab nu ngagarap sawahna nu nyupiran mobilna eta jalma masakat. Lamun cenah nu sugih kegedean nu masakat punung maka otomatis moal tuluy sugihna bangkrut eta si eta. Eta mah mantak nu sugihna sing barahan di acara model kieu nu sugih masing gede nyumbangna. Bah muludan ulah yang sarua jeung nu masakat urunana. Ieu mah pokok kumaneh masuk ieu urunan hayang sarua bae jeung nu masakat. Atupan supaya adil cenah kiai laju adil sama rata gitu. Lamun adil sama rata atuh teu adil. Urang contohkeun, urang boga anak 4, nu hiji TK, nu kadua SD, nu katilu sanawiyah, nu kaopat SMA. Mun adil sama rata, dimulai TK sampai SMA jajana ulah dibedakeun. Adil tuh? Anu TK 5.000 jajana, anu SMA 5.000 adil tuh? Tuh adil, sabab situ mah lain deui kebutuhanana. Adil eta mah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nu masakat 100.000. Piraku jadi masuki hayang 100.000 keneh bae. Mantap kula sok ibaratkeun bah. Anu sugih mah ibarat kebo, masakan ibarat kotok. Ari kebo mah pan gede, bener teu mah? Gede teu kebo. Laju ngisingna sagede tai naon eta kebo? Atuh sagede tai kebo. Eta tai kebo leutik teh gede. Sagede naon? Sagede tai kebo. Nu masakan mah ibarat hayam, ibarat kotok. Hei, eta tai kotok gede teh leutik. Leutik teulihna ge leutik. Moal aya kotok ngising sagede tai kebo moal aya. Mah mantak ya lamun nu sugih urunan hayang sarua jeung nu masakat berarti si eta kebo tapi ngising sagede tai kotok. Eta nu kitu kebo cager kebo gering geura diponcit dah teu cager eta si eta. Allahu Akbar. Pan kumaneh mah gede. Titipan ti pangeran ge ngabad. Lop. Geus paeh manuk saha nu ngadah. Geura dibawa anti kuari geus paeh mah panggih pake salawat nu ngaturna nu hirup. Tak kula masuk anu ngajak kiai nyolatkeun cenah yuk kalemur anu nu sugih paeh nu sugih. Cikula teu haran kula mah janu sugih na ge paeh. Aja kunaon kitu nu ngatur nama nu hirup. Saha kaluargana penting lamun teu koret hayang loba sesa. Da urang mah urang sugih geus kitu maot disedekahan ku kaluargana sholawat leutik naon eta nu paeh bisa protes. Moal matak memperker hirup ulas disia-siakeun wagina ka qobla pakrik. Kumaneh mah sugih ulah nurutan jalma masakat. Anu masakat na moal ieu ngising sagede teh kebo mah. Kotok matelok aya nu ngising sareta kemampuan ge leutik ku kompak-kompakna bae. Ya dukung ya kegiatan model kieu ulah karor. Ieu mah SW bae kahirupan kesenangan. Update status bae kagagahan. Aya sedekah nol. Teu gagah teu naon. Jang naon pamer kagagahan, sugih jang sorangan mah jang naon ore. Bo, ieu naon yang ngaranna? Ieu naon ya? Sungut. Nu sok lapar sungut ta beteng? Beteng. Tapi kan nu ngagaya mah sungut. Bener tak? Anu lapar mah
beteng anu ngagayam sung nu nyokot ke jona leungeun. Pikiran kurang ya, padahal nu lapar sumut nu beteng ya kuruwuk bebeteng telok sumut ku kuruwukan lapar jeung mabari beteng keungkeung suku karena salangnya lempang teh kana kananan kana dupet gitu suku lempang leungeun pan ngopepang nyokot centong nyiukan sayuran lauk segala macam dihuapkeun keloh-keloh nu ngeunah sungut ta beteng sungut ta beteng eta emak ngarasakeun amisna marjan dina sungut tadi na beteng dina sungut ABC hasem karasa dina sungut lain daging kotok pelem dina sungut nu ngeunahan mah sungut meni ngosom-ngosom ngan ieu sungut ngeunah oge lain jang sorangan korenganan mah dengekeun eta sungut dibere kanikmatan lain jang sorangan dia mah tintah ngolah doang olah ku dia gayem nya jadatang ka jero beteng ke ripuh aya teh digayem heula mah sige gogodo hiji leg be asup ka jero ripuh komo ke johoras mah digayem heula ku sungut engke geus alus teureui ku dia nya ulah koret mut ka sungut teh ya pan geus digayem mah eta ku sungut ditereuy engke cik leungeun budak padahal mah aing nu nyokot mah cik suku aing nu ngalain ka nu ngeunah mah sungut ulah sirik ka sungut jang ke geus ku sungut diapar kana beteng mah nu ngeunaheun mah kabehan benar tadina pan eta tuur ngaleuleunter keur lapar mah bener tak tapi beteng geus kasihan seger deui leungeun ge lupa-lepay keur lapar mah tapi beteng geus kasihan seger deui artina naon lamun nu sugina dermawan ya si sungut na ya tukang ngagayem tukang ngolahna oper kana beteng engke kabehan ngeunah moal aya kecemburuan sosial dia mengunasabah pasea bae eta si kumaneh mah nu masakat ge aya kumaneh menang BLT ditarima bae woi BLT 300.000 kumaneh mah mampu aya nu masakat teu meunang hayang ulama atuh bikeun ka si eta jadi ama mampu keur tadi bikeun atuh bagi dua burung sok eta nu kitu di dia boro-boro geus menang masarin waing bae munasabah terjadi kecemburuan sosial nu sugihna karoret mak ulah kor izin pamer gulang gawe naon koret mah ieu mah di pangajian ge hayang kadolo salatullah salamullah orang yang kadolo golang ayo jol be perelek eta teh nyan koropak pangajian teh nya sok aya di dia jang merek kiai teh jang merek kiai sok sabar eta merena mah jawab mak mun aya kotak amal teh bese ka hareupeun urang pangajian sok sabaraha meren 2.000 oh aing berarti timbal liping ge teh pati dieu nya pan bisa sarua kitu nya mantap ulama ka Haji Nawawi geus ngadoa bae ka Allah sabenerna mengencan diijabah bae ya Allah mudah-mudahan pemerintahan Prabowo mah ulah nyieun duit 2.000 deui Gusti kunaon kitu cenah dipake sedekah bae ku grup nu eta tah sugan ge mambang leutikan 5.000 kongkorang mah kongkorong bogomrongan dimulai anu hangkeut tapi anu kana larangan ka dieu gagamleng aya ai mere sedekah 2 nu penting mah ikhlas cenah kiai atuh ngan komo lamun gede ikhlas polongo ampun aing mah 2.000 nu ngaji 20-an 2 kali 2 40.000 nu 20.000 pake uang kas pangajian nu 20 dibeukeun ka kiai nu magahan bari ngomong teh ka kiai nanya cing ikhlas bae kiai cenah gitu amplop ipis muhun jika kiai bari laleles munasabah kiai di lemur maktarkeng bebah bargeng kurang giji kurang parab dan cara penceramah di kota lalintuh
Betul lagi sadar drum. Jago dari ya dibayar sejam bisa 10 juta. Bener tak? 7 juta. Ruku maneh nu rukun salat nu sifat 20 barang penting. Bari jeung lain ngaji bae, pamajikan ganti ngajuru datang kanu kiai. Kunaon dia? Si kejoy teh pugu pamajikan abi kan ngajuru. Atuh cik kiai na urusan aja aing. Ewe dia. Renah ku dia. Ayana di imah di atuna da kang datang ka ditu ka dukun, ka bidan, dukun geus beak ajampe-jampe ngising ieu kah. Bidan geus 5 tadi keluar bae. Geus leuleus sama jikan abi. Laju datang ka nu aing dia neuk naon? Geura weh najieunkeun jampe teh kana cai. Naon salusuh. Bang lancar ngajuru. Cik kiai teh aing boboga ge salusuh kepo. Jor teh bah ame bedas cah totokerna. Jampean ku kiai si oke ulah jalan kanur ke jalan gede tas blang kecen aja aing nu malah bulut putih luar leo di tanah lempung plos hinatun plos ya joy bawa ku dia inungkeun ka sahabah atuh ka ewe dia polongo ulah diinum ku dia mah papa jalan modal bae dia jadi beteng dia mau orokan age tai pada eta salusuh ngeun awas eta mah syariat hakikat mah Allah ulah sok ngandalkeun syariat ya mau munasabah ngajampean nu kasurupan kalah ngaleleceh aneh gede jampean nya diwakil ku ayat kursi kan kalah ngaleleceh nurutan atuh dia mah percaya akan ayat kursi anjing lain ka Allah nah ya inungkeunnya syariat bismillah awas mancing ke Allah hate mah diinum ku pamajikanna diijabah ku pangeran borokosot ngaju ku ato-ato nasi kejoy nek mulang tarima ka kiai lumpat deh kanu kiai nimikeun lain kana kantong kiai kana gulungan samping kiai ka dieu diselapkeun pan nyenekel kana ieuna bocik kiai gede doang na ieu panu pertama nanyakeun ewena pamajikan kiai kiai mah pan di mana ge ikhlas ieu nya ngeun ewen anu sok nanyakeun Kak cik pamajikan tadi bere naon Kak ku si kejoy cik kiai teh ada aja ulah kitu Kak cenah bejaan kami cek abi pamajikan Kak kepo be dia parang sae kula ge sarua bae leuleumpangan ka maneh bicara mah ikhlas kula mah ngeun balik ka imah ewe sok nanyakeun gitu doang lamun balik teu barang bawa kula mah tadi berekatan mending kena gelut jeung panitia daripada gelut jeung ewe mongol kue pangi hai Kak Kiai diasupkan karena golongan samping berhubung pamajikan penasaran dibukakan golongan samping nah guprak bekana keramik oreng mamatra mantap terasa jauh orang maka Kiai selemur besok ngagampang baik coba lamun disasar eta sabaraha puluh juta kula nu terakhir kamali sasar di Dokter Agus tuh di Cipacung beak 50 juta kelas VIP mah olahraga Kak Kiai mah makean matra woi duit boga dina tas leutik nu beureum aya nu biru aya nu hejo aya anu goneuk aya anu duit 2000 mapang hanapan nih leperi jeung lepet kunaon giliran kotak amal ngalalar ka hareupeun ku kusi welan kana tas leutik hadi ku kebelna nu kaangkat mah nu 2000 jik nu 2000 kanu sejen dadah ai nu kapilih macam ya Allah bu hatur nuhun teh ka kiai mah bisa salat di kiai jasa laki mah di mana hore magahan bisa ge ngabuatan yo eta ke ulah ngagampang mah nya bari jeung kiai mah anakna sok loba deui insyaallah tahu bulat gurih-gurih nyoy hiji geus gopek anak kiai salosin menang duit 20.000 mana jang ududna sok kilu ngarunyakeun mak iya ya gedekeun sedekah ulah gedekeun laga ieu mah geus haliweuh ka tatangga anak aing mah cenah geus meuli coklat Dubai geus meuli abaya princess Dubai gandeng aing princess Dubai dibere ku pakarang pakenggang mah princess pakenggang haliweuh sohor bae ari sedekah teu
sedekah taya keur kieu ieu urang ngalaksanakeun sedekah dukung pemuda hadirin ya supaya acarana lancar ieu nusugi hadirin nusugi nu masakat deui ulah ngedul kunaon sababna kumaneh mah pakaya teu boga ulah cicing bae batur kegiatan ilu nyinaon imang ngedekok bae pisengit da torogan cik urang balimping teh mah hadirin rahimakumullah wa adakumullah taya kegiatan model kieu urang kudu dikembangkeun mantak generasi udang dukung sabab zaman kuari Inggris hadirin anu pake karempan di generasi muda zaman kuari hiji miras minuman keras anu kedua pergaulan bebas Inggris komo kuari loba faktor penunjang sabadung na kolot baheula pada urang na bae palingnya OBB operasi bilik bolong sabadung na kolot baheula palingnya operasi bilik bolong ngintip baheula cik nu ceuleudeg baheula ya salakina balik ti Lampung tas ngebon kopi eta pan tibeurang keneh pas bilik kamar nangis dibolongan kudu ceuleudeg jati penting neuk diintip mantap di lemur kulama sampai terkenal eta aya bahasa apa kajah baji naon apa kajah pan di Lampung mah loba gajah di Lampung mah tapak gajah pan gede meureun ti penting sono ka pamajikan barang pamajikan sagede tapak gajah apa kajah cik salakina kadenge kudu ngintip atuh viral mun zaman kuari eta kudu badung baheula sabadungna kolot baheula ngintip aya kuari kunaon telok aya nu ngintip non eueuh imah bilik eueuh imah panggung loba keneh pantelok ngintip teu kudu ngintip kuari mah dengekeun sabab kuari mah loba juri gepeng mana juri gepeng eta nu merek Oppo Vivo, Lenovo, Realme, kadi mantap tina singkatan geus kaharti. Oppo eta otak polongo. Ganti ku Vivo pikiran polongo. Aya deui Lenovo lewat normal polongo deui bae. Tak Samsung urang sama-sama bingung eta kuari. Sagala ge aya dina eta. Mantak lamun anak kurang can masagi ilmu agamana can kuat keimanan jeung katakwaanana dibalikeun kumaha model kitu ieu ibarat bom waktu yang setiap saat siap meledak anak orang jadi ngedul gara-gara nu kitu mah bahkan watakna jadi keras ka kolot gawani ngalawan gara-gara nu kitu loba kasorot ku sinar-sinar jet-jet loba kasorot ku sinar-sinar nu model kitu lain kasorot ku kaya Al-Quran Inggris anak kurang zaman kuari naon sababna memang dina kurang geus disinyalir cik Allah walang tardo angkal yahudu wala nasoro halatatan tatabiya tahu lana finasab istiqbal sampai rage moal ridoeun Nasrani jeung Yahudi ka orang Islam sehingga aranjeun ikut ke anak agama karumanena minimalna akhlak generasi mudana sarua jeung akhlak Yahudi Nasrani mantak tingali gaya-gaya pemuda orang gaya anak parawan orang warigus nyontok lain ke kiblat-kiblatan tapi ke barat-baratan naudzubillahi min dari tecan miras minuman keras ieu malingping cijaku darurat narkoba hadirin ulah gagama eta nu kitu kuari mah dijual bebas aya beunang ku polisi Badung diduitkeun balik ditebus balik deui kamari ge anyar kene ditewak ku bubuseran nyenek lebaran beureun eta polisi teu boga duit oknumna ditebus pirah kudu kitu bisa ditebus minimal kudu ngajalani hukuman akhirna kolot nu rugi mana nu rugi nya kudu nebus duit puluhan juta nya otak anak saraf anak hancur mantak anak urang cuan teu ngaje dengekeun kula sakola major teh neuk sampai mana ge S2 S3 S keprok tah ngedulan ninggalkeun pengajian pondok pasantren sangkan naon boga pager sangkan boga filter sangkan boga rem Inggris eta oknum pejabat orang nu korupsi kuari nonton pinter ngan teu bener jadi lah butuh nu pintar doang urang butuh nu
nu bener anak orang mual bener ingin pasantren doang mah paling pinter doang sabab hayang bener mah kudu cik nu bener sanu bener Allah subhanahu wa ta'ala ayeuna di mana ilmu Allah ayeuna di pondok pasantren ngaji non eta RT pantang mimpin marhabah non eta lurah pantang mimpin marhabah tapi kuna nu mimpin marhabah sok santri kalau anu bale romeng bae ai RT mah jeung lurah teu bejuseun. Hei, coba lamun RT nu mimpin marhaba, pan gagah jasa tak kayak geus teu aneh. Oh, memang lain barang wajib ngeun siar agama mulai redup. Jamun kari bagi saloba nu teu becus marhaba oge. Ye generasi muda urang, boa mah jaga mah eta orok di cukuran lain ku marhaba mah diiringna ku Garuda Pancasila. Kuari bae ke kiai nu nyukuran, kiai nu mimpin marhaba, sakebal kiai nyekal gunting eta marhaba eureun heula bah. Nan sababna oh nu becus dioper ke belah dia angkat tangan ke belah itu angkat tangan lain ku handap asor tapi ku teu becus mantap kurang mengenahan di lemur kuari kiai ngora loba keneh nya masa depan terawang lamun anak urang oh nu dicicing dina sarana agama Islam pondok-pondok pasantren baik salafi maupun modern inggis bawa mah ieu majelis talim jaga mau mulai nu ngeusi bawa mangke mau mulai imam. Naudzubillahi min dalik mantak mah anak orang pasantren ke kirang tadi begenya namanya orang dulu anak incu pidato atau teu mah nyawer teu mah nyawer ieu nyekel mik ulah dianggap gampang mah eta anak mah bisa nyekel mik bae geus alhamdulillah ieu nyekel mik kajen doang hampang bisa ngaleuteur doang aya lini 7,8 skala Richter lamun can biasa mah ngeyut dia mah ieu RT anyar ditah nyekel mik ngumumkeun paeh di musala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah tatangga urang geus paeh ku kagemer anu paeh alhamdulillah paehna hadirin kakarak paehna cenah kakarak cik nu ngadeng itu paeh sok sabaraha kali kitu teh maksudna mah maotan nembe pisan karakos Masya Allah ini nyekel mik ulah dianggap enteng anak orang bisa nyekel mik gerak sunggar jagana jadi pemimpin orang hadirin amin ya Allah ya Rabbal alamin mantap generasi muda orang harapan bangsa sabab non inapia disubat amrul ummah wafi akdami hayataha maju mundurna suatu umat tergantung generasi muda sabab RT kuari bakal paeh RT kuari bakal kolot para kesepuhan atau karena yang kesepuh ngeskolot mah expired sudah lewat lamun expired sudah lewat maka minuman bakal dipisah di peredaran anu ngaganti saha iya umurna ora kene ulah ngomong lah kiai loba bakal maut lah guru loba bakal maut generasi muda orang anak hiji urang bakal teruskeun mantap dukung ya generasi muda orang sada insya Allah mak jadi ulah koret karena sedekah orang kuari siling hampurakeunnya dan dosa hak adami mama moal lunas ku Allah moal dihampura lamun teu siling hampurakeun mak pernah maling iwung tatangga awas bisa terjadi asup surga kehalangan iwung ya mak pernah maling cabe tatangga bisa tentu asup surga sebab pernah maling cabe tatangga bahkan di akhirat kayak aya ibu-ibu kapan neurieun asup surga batur mengasup surga kumaha mah ngareraban birit bae ka neraka cik RT na dia nyinaon aing mah cenah boga dosa keur hirup RT can katobatan paeh be naon dosana keur hirup pernah mejusan salaki pasti tahap adami ulah kangeunahan teuy euy jeung datangga ulah loba pasea sing akurnya lamun akur mah pan urang kena bager mah coba lamun teu akur ulah tabarang bere nginjem taraje ge moal diinyeman akibat naon akibat teu akur jeung baraya jeung tatangga ulah samutuskeun silaturahmi kom urang kolot geus maot hadirin ya dulur jeung dulur ulah sok pasea kolot geus maot cik Abu Darda dina kitab Sarah Mukhtasar Qurtubi inna a'malal ibad tu'radu limautahum fayaprahuna wa yaskuruna aw yahsanun sanyana amal-amal manusia ya urang nu hirup dalam dunia engke bakal ditembongkeun ka kolot-kolot urang nu geus maot di alam kubur lamun kalakuan anak kena bener kalakuan anak kena endah kalau anak sok ibadah maka eta inung bapa urang di alam kubur paya prohuna bungaheun
Alhamdulillah anak inju aing hirupna halalakur. Alhamdulillah anak inju darek ibadah hirupna. Alhamdulillah anak inju balan dari hirupna. Payas kurun salalukur kolotna di alam kubur. Tapi lamun sabalikna anak injuna di alam dunia teu akur, pasea mahlikeun piheueutan, masalikeun warisan ti kolot, kadang-kadang buka tangkal kokosan hiji warisan kolot teh pada masinikeun. Meni menjurut nyeri beuh teu ngadaharan kokosan kanu melakna mah inget-inget. Payah auyah zanun eta inung bapa orang bakal sediheun mak dina alam kuburna. Naudzubillahi min dalik mata kula istilah sok aing wacana satungtung can kaurgan ku tanah beureu moal akur atuh komong geus kaurgan ku tanah beureu geus paeh ngaran ulah suki kituan. Bahkan malaman kamari ieu Lailatul Qadar aya jelema nu teu dihampura ku Allah teu meunang rahmati Allah di antarana jalma nu sok megatkeun tali silaturahmi. Kajian malam Lailatul Qadar begitu mulia tapi kanu eta mah teu mempan hadirin nu tukang megatkeun tali silaturahmi. Naudzubillahi min dalik kurang sing alalakurnya oleh Idul Fitri ieu siling bermaaf-maafan ngeun ulah maaf-maafan tapi maaf beneran ulah ngalaksanakeun deui kasalahan satungtung dihaja kecuali tengah aja komo jeung batur saimah mah jeung salakinya sing akur salaki neuk gawe doakeun anterkeun balik gawe sambut sangkan salakina sumanget salaki ulah loba dipaido unan sababna capeun pamajikan ulah loba dipaido ku salaki sabab capeun siling pentaridona siling halalkeun eta lain sataun sakali kuduna mama neuk magrib siling pentakeun ridona hampurana neuk subuh siling pentakeun hampura bisi saborang urang teu bisa naon ngaranna ngalaenan salaki anu sabenerna ti penting teu bisa mere servis ka salaki anu sabenerna siling halalkeun salakina ge kitu hampura engge sarua neng teu bisa mere nafkah doang batur sabenerna siling hampurakeun beurang jeung penting urang mah paling ge sataun sakali masya Allah bae kuduna mah unggal poe anak nu hade pamuda nya aceng boga cita-cita naon hirup hayang berkah moal berkah hirup lamun teu meunang ridho kolot nu pertama turun salat sunah nu disiaran leungeun kolot ulah geranya dengan batur kumane hayang berkah hirup moal berkah lamun ka kolot teu bakti lamun ka kolot teu nurut boga milik geus rumah tangga ka kolot teh inget cadumukuk haram dempak wiwut arek tak-takan bakal berkah kahirupana nana ulah nyiaran dukun sakti ulah nyiaran ahli hikmat hebat siaran doa anu jadi indung jeung baka penta hampurana penta doana indung jeung bapa sangkan hirup kurang waluya hirup kurang ayeuna kamuliaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sadayana rahimakumullah wa hadakumullah itulah hadirin kusim kuring mudah-mudahan ya berkah bermanfaat khususnya bikin diri pribadi kali ini orang adu ke Allah mudah-mudahan generasi muda orang sadayana jadikan generasi harapan bangsa jeung negara oge agama jadi generasi anu bisa ngabanggakeun orang tua di masa yang akan datang bisa ngangkat derajat indung jeung bapa dunia sedang akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Al insan maulul khotai wa nisyan khud ma sofa wa makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.